Datang we Sinanda di sauran kubulan sina kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kali. Jadi kieu tadi teh aya nu ngalapor ka ibu nanda teh maling sapatu di masjid. Wah, emang aya gitu buktina abi maling sepatu. Tah, di dieu teh tos aya mislina sareng kalista anu nyaksian ada maling sapatu di masjid. Muonan abdi sareng bisa ningali nanda di masjid siga maling sapatu. Ieu abdi ge lain tuduhnan, tapi abdi ge terang nanda teh hoyong sapatu anu anyarin. Tapi muhun geuning sapatu nu dipake nanda tanya siga sapatu nu abi. Naon abi itu nanya sepatu Diva, dari rumah ke masjid teh peninggalan sepatu Diva, bari naon ge abi mah kur netepan dul ke masjid teh, tain lihat nu lain bu. Ibu mah mantapnya dios kitu oge aya buktina di kalista sareng mistina sok we jujur nanda da daripada orang tua nanda dipanggil ka ruang BK ku ibu. Eta mah editan mah bu, da teknologi ayeuna mah canggih. Tos we nanda ngaku we ka ibu da jujur mah lebih sae daripada ngabohong. Tos wenan ngaku we da ku abi oge bakal dihampura. Naon ari maneh nu wae. Geus we lah ayeuna mah maneh kapaksa ku ibu diskor da bongana teu ngaku wae. Sanggeus gitu Sinanda balik ka imahna dicarekan bebeakan ku kolotna. Amanat tina carita drama ieu nyaeta urang tong sok kabohong ka papada jelema komodi kanu leuwih kolot mah. Ka pasar meuli bajigur balikna ka negeri Hong Kong leuwih alus urang jujur daripada urang ngabohong. Atuh hiji dua tilu. Yuk.